pare daun salam dikumbahan duka tundu duka sare ngajawab salam meni eueuhan melak jati sisi leuweung disiraman make cai bisi tadi keur malaweung salamna sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu ngajawab salam didoakeun sing loba duit. Haji Sulam tukang bubur dina wadah aya berit. Nu ngajawab salam sing subur makmur lega sawah laloba duit. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Haji Sulam tukang bubur sayur kentang dina kulkas. Nu ngajawab salam sing subur makmur nu gaduh hutang sing enggal lunas. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Amin ya rabbal teraskeun. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Puja nu jadi panghias rasa urang sanggakeun ka Allah Rabbul ka Allah azza wa jalla. Puji nu jadi panghias ati urang sanggakeun ka Allah Rabbul Izzati. Syukur anu luhung anu urang sanggakeun ka Allah nu Maha Agung anu parantos masihan pitulung anu parantos nyiptakeun jalma timimiti urang kota jeung urang kampung timimiti nu pendek nepi ka nu jangkung timimiti nu pesek nepi ka nu man. Alhamdulillah. Bu Pak kumaha dadaramang? Alhamdulillah. Bu Pak abdi bade naras ya urang sadayana diciptakeun ka alam dunia ieu kanggo naon? Kanggo ibadah. Ngan ibadah rupa-rupa saur ulama teh aya ibadah nu ogah, aya ibadah nu nyah, aya ibadah nu rongkah, jeung aya oge ibadah nu geunah. Bu Pak, naon cing ibadah nu ogah? Naon Bu? Naon Pak? Nyaeta leres teu? Salat wegah, ngaji ge wegah, puasa ge wegah, zikir oge wegah, sedekah ge wegah. Nyaa sedekah mah. Leres teu? Sok urang buktikeun. Ibu-ibu gaduh artos? Mun ibu gaduh artos 5.555.000 joloe panitia muludan atawa rajaban cing nu disumbangkeun nu mana? Tuh pan bener. Tah mumpung ayeuna muludan can usum rajaban jauh keneh cing atun nu 5.000 teh sedekakeun ka simkuring. Siap ka Bu? Mun teu siap berarti bukti sedekah teh nya. Ibu bapak anu dimuliakeun ku Allah. Bu, Pak, hoyong gaduh murang kali anu soleh. Lamun ibu hoyong gaduh murang kali anu soleh, Pak ku ibu eta budak didik sing bener. Terus sakolakeun, ngan teu cukup ku sakola, kudu 2 isukna sakolakeun ka SD, beurangna sakolakeun ka MD atawa madrasah dini. Insyaallah eta budak bakal ngan cangtang tuh. Tapi kudu aya kerja sama jeung pihak madrasah. Perhatikeun alat tulis jeung bukuna. Cek pelajaranana, tanyakeun perkembanganana, nu terakhir perhatikeun bayaranana. Siap itu? Alhamdulillah.
dititah ka warung eta budak nurung leres kitu. Pan beda jeung budak nu bader dititah ngaji kalah kah nonton TV, dititah salat kalah kah ngadat, dititah ka warung kalah kah punung. Aya nu kitu? Numatak ibu-ibu kedah gaduh cita-cita supaya putra-putri ibu soleh atau soleha komo deui mun jadi ustad atau ustazah mah pinter duniana oge pinter agamana. Sabab bu di masyarakat mah anu dibutuhkeun teh ustad atau kiai. Hek gerang ngalamar pan perlu kiai. Ngalabar perlu kiai, ngawinkeun perlu kiai, kasurupan perlu kiai, kamautan perlu kiai, tahlilan ge perlu kiai. Leres gitu. Mata kiai mah mutigu. Mun ibu hoyong gaduh murang kali anu soleh, di mana beres salat baca doa ya Robbi habli minas sholihin. Insya Allah. apa teguh doana? Sekali deui. Robbi habli minas sholihin. Tak eta we apalkeun. Beli pena cicik-cicing, beli untung sisi pasar. Mun ngaji na lila teuing, ieu beuteung